Bismillahirrahmanirrahim. Ustad, punten kebiasaan masyarakat upami bade ngayakeun hajatan atau napi aya kempelan-kempelan anu sifatna seharian, kadang-kadang sok ngadongkapan heula anu tiasa jalmi nyegah pintar gitu. Jalmi pintar anu nyegah tiasa saurna teh nyegah karena turunna hujan. Soalna wami hajatan aya hujan ngaganggu panginten kanu undangan kanu sagarupi. Eta hukumna kumaha wami urang ngadongkapan jalmi anu dianggap tiasa ngalirenkeun hujan misalnya teh kitu. Barakallahu fiik. Janten kieu anu kahiji perkawis turun hujan ini perkaris gaibnya. Allah dugeger dengan ngadau dina Al-Qur'an yen kunci gaib aya 5 di antawisna nyaeta turunna hujan. Taina pami perkara gaib kieu ditaroskeun ka jalmi anu sifatna henteu terang hukum asalna perkara gaib, maka ieu termasuk naros ka tukang ramal, oge termasuk jalmi teh kaasup tukang-tukang ramal. Benten sareng meramal cuaca, diperkirakan cuaca turun hujan menurut ilmu perbintangan anu dibolehkeun misalna mah ka ieu teh sios-sios. Tapi mami cenah dicegah hujan, hujan perkara gaib, kumaha cara nyegah otomatis minta bantuan jin jeung sajabana, maka ieu kalebet kana naros ka anu disebat tukang-tukang ramal. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasalahu an syai lam tuqbalahu salatun 40 lailah. Sing sajalma anu naros ka arraf teh tukang ramal, maka eta jalmi moal ditampi salatna ku Allah salami 40 dinten, yani 40 poe 40 wengi. Ieu nunjukkeun haram, bahkan dina salah sawios riwayat mah disebutkeun sing sajalma nu dongkap ka dukun ka tukang ramal teras fasaddaqahu bima yaqul, ngabenerkeun anu diucapkeun, maka faqad kafar bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus kufur kana anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad nya kana Al-Qur'an. Sabab masalah turun hujan perkara gaib. Taina panerek hajatna henteu meunang urang sangkan teu hujan, nya kahayang urang sangkan teu hujan, atuh mangga mung carana cukup ngadoa ka Allah. Ulah minta tulung ka jalma nu disebut orang pinter jeung sajabina. Upami hujan bae terus turun ngaganggu ge, bahkan aya dianjurkeun doana kumaha Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkeun hujan teh di sabudeureun abdi sadaya bae, di sabudeureun kami ya Allah ulah di dieu. Tah eta tiasa ngadoa kitu. Ulah ngadoa ya Allah entong turun hujan, entong da butuheun makhluk nu sanes hujan. Gitu. Ya. Kebiasaan di masyarakat berkembang yen ilmu teh aya ilmu putih sareng ilmu hitam. Sedangkan orang kebiasaan di masyarakat sok naros teh bios ieu mah da ilmu putih eta kumaha teh pendapat secara dukun putih dukun hitam. Hitam gitu tah kumaha teh. Jadi tadi dianya salah pahamna masyarakat keserana yang cenah dibedakan aya dukun hitam dukun putih. Heug bedana naon meureun aya dukun hitam mah pakaiana hideung. Dukun putih mah pakaiana bodas gitu. Henteu kitu. Atanapi aya dukun hitam mah cenah murni minta ka setan, aya dukun putih mah cenah nya kadang maca ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi keliru. Margi setan ge tiasa cara ku nipu daya ka jalmi ku cara anu dibacakeun teh lain mantra-mantra tapi kadang-kadang ayat-ayat Allah keur nipu. Malah hakikatna anggar eta ge merupakeun berita-berita ti setan, kerjasama sareng setan. Sok sanajan disebat kiai, disebat ajeng-anjeng sajapan alam minta tulung ka jin dina laraga urang naon hayang nyaho perkara gaib kitu, maka anggar eta disebat dukun. Jadi istilah dukun putih, dukun hitam teu aya dina agama. Maka sesuai dengan keumuman yang Nabi nyebatkeun man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Sisa jalma nu datang ka tukang ramal ka dukun naroskeun bari ngabenerkeun, maka kufur eta jalma ka Kanjeng Nabi anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, margi sami wae sing anu dibacakeun ayat, bahkan aya pribadi gaduh pengalaman waktu di Saudi nya. Jadi aya hiji supir, ieu supir teh dununganna ibu-ibu randanya jeung budakna parawan nuju kuliah. Tah ieu teh duanana ge galak gitu. Sehingga ieu si supir teh ka Situbondo atau daerah Jawa Timur Jember jeung sajaminanya. Taros ka kiai. Nya ku kiaina dipasihan amalan ieu ka hadenya. Kiai padahal pasantren, gaduh pasantren ageung. Diberi amalan teh cenah kieu
Sanajan nu nami Allah nu disebut-sebut, tapi itu perkara-perkara amalan setan. Sehingga sanggeus kitu kumaha memang bener cenah. Eta si dunungan si majikan anu tadina galak teh lain ayeuna mah bager tapi justru ngajak zina, naudzubillah. Nepikeun ka kitu. Akhirna bingung, akhirna kumaha ieu menanganina da terus ngajak zina ngalintan. Nepikeun ka tos buligi di sataranjang we, naudzubillah. Akhirnya kupada saya supir di naonkeun geus ente ini mah kabur we. Dalam mun teu kabur bahaya. Ente bisa ditangkap, bisa dihukum mati di dinya ente zina jeung dunungan sabaraha. Tos ngalakukeun, naudzubillah. Ya akhirnya ente kabur, alhamdulillah. Tapi nunjukkeun ieu amalan ti pondok pesantren, amalan ti anu nyebut nami-nami Allah. Tapi anggar amalan setan pelet-pelet kana ieu teh. Eta kade teh aya istilah dukun hitam, dukun putih, sadaya dukun sami hukumna haram bainan Allah Subhanahu wa taala.